Urang sok sering maksiat di mana atas sumberna maksiatnya? Heuh. Di mana atas sumber maksiatnya tuh? Urang sok poho we ka Gusti. Di mana atuh poho wae ka Gusti Allah teh nemen-nemen ting urang teh nya. Heeh. Heeh. Urang teh poho wae ka Gusti. Di mana atuh eta teh? Jadi poho wae ka Gusti Allah teh. Ari saban asalna sumberna saban-saban maksiat sehingga usaha tenetepan aturan Allah. Nu kumaha wae blabrak, yang penting sukses anak, bener teu? Eta teh ti mana sumberna ar-ridho anin nafsi. Tunduk ridho teh tunduk kana hawa nafsu. Itu bijil maksiat teh. Mimitina teh tina tunduk tina hawa nafsu. Jadi jelas urang tong ngikuti hawa nafsu lamun teu mampu mah. Daripada usaha haram dipake nyakolakeun budak lain rek ngabagiakeun tapi rek ngancurkeun. Wagop di mana sumberna poho? Nah, di mana sumberna poho wagop latin tah. Bener teu? Lil qalbi an hadratir rabbi sami eta teh ar-ridho anin nafsi. Tunduk urang kana hawa nafsu. Sehingga poho di mana bijilna poho ka Allah sumber nepi karya teh di mana atuh? Heuh, sumberna ridho kana hawa nafsu. Hawa nafsu teh nu kumaha geus hawa nafsu goreng geus kudu dihitung-hitung nya. Ngaran nafsu teh naon? Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu marentah ngajak kana goreng we. Asalna goplah lil qalbi ahda teu sami eta ge ar-ridho anin nafsi. Sumberna maksiat teh naon? Ridho hawa nafsu keneh tuh. Eta mah lolobana tina hayang kaeuleuh ku batur teh. Era ku jelema tuh. Geus jadi nafsu mah leuwih berbobot daripada setan. 70 tingkat 70 kalian setan. Nafsu nu di urang ngajak kena kagorengan 70 tikel setan. Tah engke didukung ku setan. Jadi kuat. Henteu lemesna. Tina jalur ibadah, ieu lemesna mah. Heuh. Tina jalur maksiat geus ka hati langsung. Ieu teh jalur ibadah nu liurna mah. Hawa nafsu teh ngajakna goreng ka urang teh hawa nafsu teh tina jalur ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah
wa arinal batila warzuqna istinabah. Allahumma la tadalana danban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan hiya karido illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduniyyi wa tukrimuna biha bisaadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atbana wa tajukna lahumata tamama nikmatik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fil khalaiqu ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan daramangnya sing didamangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing disobarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Seueur nu teu damang mudah-mudahan sadayana disehatkeun ku Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Terutama nu stroke sing disehatkeun ku Gusti, terutama stroke iman. Eta nu ripuh mah stroke iman. Seueur bahaya. Mudah-mudahan sanepaenan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Boh rezeki dohir rezeki batin. Wa aslu kulito atin jeung ari asalna saban-saban taat aya muwafiqatin tegasna ngamupakotan lil amri kana perintahan wan nahyi jeung nyulayaan lin nahyi wan nahyi kana larangan ngan dibuang aya muhalapah nama nu aya teh muwafaqah hungkul dinya disebutna mimbadi bade iktifa ya teh. Ngalap cukup kulalawanana nyata muwafaqah. Lamun muwafaqah mah hubunganna jeung li amri, lamun muhalapah jeung nahyi geus hal biasa supaya ringkes di kalam Arab sok dibuang ngalap cukup kunaonna ku kulalawanana. Aya mukhalapatin linnahi tegesna nyulayaan kana larangan disebutna bade iktifa. Wayak dotin jeung ari asalna eling ka Gusti Allah aya duhulin tegesna masuk fi hadrati robi dina wilayah hadrat Allah watanabuhin jeung eling keneh lima kana perkara yurdihi numika anu matak ngaridokeun ieu ma hu hi karob lima kana perkara yurdihi anu matak jadi sabab ridho ikma ka Allah menang anu matak ngaridokeun ikma ka Gusti Allah wa ipatin jeung sumberna karaksa diri
tina perkara anu teu layak. Ipah karaksa diri tina perkara anu teu layak. Ai uluwil himmati tegesna luhur pasejaan anis syahwati jauh tina pirang-pirang syahwat. Adamu ridho eta henteu ridho mingka ti anjeun anha tina nafsi. Painaman makasanya jamalam yardo anu teu ridho si jalma an nafsihi tina nafsuna si jalma lam yuhtasan lam yastashinnya lam yastasin maka mual milang-milang bagus si jalma halaha kana tingkahna nafsu. Walam yaskun jeung henteu tentrem si jalma ilaiha kana nafsu. Waman jeung sing sasa jalma kana anu bukti si jalma bihadal wasfi eta kalawan ieu sifat kana maka bukti si jalma eta mutanabihan anu eling mutayakidon anu melek hatena sanajan panonna peureum hatena mah melek kuas haji deden peureum nunutan di mah tapi hatena bae adoy teuing hati-hatena sarua asuhan. Urang mah tiap bari panon bolotot teu hate beureum. Nu tayakidon mah melek hate. Jeli lah. Itu wariki kana pirang-pirang perkara anu anyar datang. Itu wariki kana pirang-pirang perkara anu datang. Wal awaridi jeung pirang-pirang perkara anu anyar datang. Beda saeutik tah. Mun tawarik mah pirang-pirang perkara anu datang. Lamun awarid mah pirang-pirang perkara anu anyar datang. Cukup mah eta keneh nya. Pasti ya bedana. Wabi tayakudi jeung ku sabab melek hate ya tamakanu kongang si jalma kongang saman jalma sia tamako kongang si jalma minta pakudi khawatirihi tina niti-niti pirang-pirang kertegna si jalma wa muraatuha jeung ngaraksa pirang-pirang awarid tawarik wa inda dzalika jeung dina nalikana yatamakanu tahmudu sirna pareum naon nironus syahwati sirna nu disarupakeun kana pareum naon nironus syahwati pirang-pirang seuneuna syahwat palayakunu maka teu kabuktian laha kana syahwat alaika sija laha kana eta syahwat alaika si jalma naon golabatun ngalindih wala kuatun jeung teu aya kakuatan payata sipu maka kapersipatan si jalma hina idin dina nalika adamul golabah bil ipati kalawan karaksa diri tina goreng waidata sopa jeung bila mana kasipatan si jalma bidalika ku itu ifah karaksa diri tina goreng ieu mah nyepaneun pisan sakutak sakitek ngatur hate hese di dieu hese nama ajengan lain ajengan umur heseun da mah udah ajang carana heseun kumaha mukana maka kabuktian si jalma eta mutajanniban
ngajauhan likulima pikeun saban-saban perkara naha anu nyegah saha Allahu Allah anhu tina emma muhafidon tur bisa ngaraksa ala jami'i ma kana sakabeh perkara amaro anu marentah saha Allahu Allah bihi kalawan ieu perkara wadalika jeung ari itu mutajanniban likulli ma nahallahu anhu muhafidun ala jami'i ma amarallah beh makna taatillahi eta makna taat ka Allah nu kitu mana taat subhanahu ma suci Allah walamma kana jeung samang-samang sabukti naon ridho ani nafsi tina hawa nafsu eta teh saknuman kalakuan jalma ya ta'ato nu ngalaksanakeun si jalma al uluma dohiriyata kana pirang-pirang ilmu anu bangsa dohir allati tegasna uluma dohiriyah lata dulu anu tenuduhkeun naon ulumud dohiriyah ala uyubin nafsi kana pirang-pirang aib anu aya di diri nyahona mantek kungkul jago mujadalah jago debat ai ilmu batina kosong melompong teu apal kaeban diri eta lobana teh urang teh kawas kitu ayeuna teh palinter mah palinter tapi hate kosong tah tidinya bari jilna nah makanya gasaha al musannif an suhbatihim tina rerejengan jeung mayata atau ulumad dohiriyah wa muholatatihim jeung cacampuran muholatoh teh man yata'ata ulumad dohiriyah mun kitu kabeh urang sajeng sagaul beunanya nya sabuktina aya nu kieu we geus aya nu kieu ayana saya ada hese yang penting mudah-mudahan bungaheun ya Sohibul Hikam ke ngajemput babarengan jeung urang di ahe eta we harapan teh deui karyana ku urang diulik terus anu kitab teh kitab emah kitab jalama anu geus teu beuki dunya kuna teh itu kuna ai urang beuki dunya asup ka dieu atuh sugane-sugane ka bawa ku alim gitu amin sugane ka bawa urang sok sering maksiat di mana atas sumberna maksiatnya heuh di mana atas sumber maksiatnya tuh urang sok pohoe ka Gusti di mana atuh pohoe ka Gusti Allah teh namun penting urang teh nya heeh urang teh pohoe ka Gusti di mana atuh eta teh jadi pohoe ka Gusti Allah teh di mana nya tah obawe syahwat teh nafsu ti mana atuh biji lah eta teh syahwat teh mana syahwat teh apa naon di syahwat teh nya cing urang koreksi di masing-masing urang talapakur we malah mandar ganjaran we hayang tonggapan sakali ngaji sarua ejeng sabaraha 60 tahun urang tapakur hayu ayeuna tapakur saatin khairun
min sitina alfan. Tapakur sejenak lebih bagus daripada berapa 60 tahun coba yang. Tak enak orang tapakur. Mikiran diri. Aslu kulli maksiatin. Ay muholapatin lima amarallahu bihi wa naha anhu. Baru gak budak di matelin. Sakarola. Aya nu SMP. Aya nu SMA. Aya bener. Hayang kuliah lin. Cara batur anu jadi guru hayang jadi guru anakna teu sabab lamun teu eranya era teu era waduh urang jadi guru ngaco anakeun teu tah era teu era jawabnya teh masing-masing teu tuh era loba nama urang teh lamun teu disakolakeun luhur teh komaha haji Burhan mah pan insinyur deuleu aya celeket teh anakna teh SMA acan era moal era tuh oh teu Pak tasih pake era euneuh teh Pak guru Pak anakna mah kitu guru era teh manehna teh berarti kere pan geus persiapkeun mus mikirkeun era lamun teh jadi guru teh jeung karunya cenah. Lolobana mah era ku batur urang teh. Urusan rezeki mah meureuna nya jadi guru henteu nya. Ngan era ku batur urang boga jabatan anak henteu eta masalahna. Lamun era ku jelema eta kira-kira hawa nafsu lain. Hawa nafsunya biji tina hawa nafsu lain karena Allah bener teh tah maka kulantaran bijina tina hawa nafsu bakal terjadi di dinya usaha kumaha ingsun terjadilah nu haram dirawel demi terlaksana saha aslu kulli maksiatin asuk ari saban asalna sumberna saban-saban maksiat sehingga usaha tenetepan aturan Allah nu kumaha wae dilabrak yang penting sukses anak bener teu eta teh ti mana sumberna ar-ridho anin nafsi tunduk ridho teh tunduk kana hawa nafsu itu biji maksiat teh mimitina teh tina tunduk tina hawa nafsu dan nafsu atuh kabeh eta teh padahal mah sekemampuan we diberena ku Allah sakieu teu budak teh kur nepi ka SMA teu mampu kuliah da eueuh entong kudu neangan barang haram disakolakeun kuliah eta budak teu tuduh meureun teh kumaha kerjana nasian we katur kerja kitu da loba nu kuliah ge teu kerja bukti ibu hajah tuh bener teh kuliah ibu hajah ya IN eta teu tinggi tuh tapi teu kerja kapan tapi beunghar keukeuh tuh teu eta mah dohirna diarang soteh jadi jelas urang tong ngikuti hawa nafsu lamun teu mampu mah daripada usaha haram dipake nyakolakeun budak lain rek ngabagiakeun tapi rek ngancurkeun heudang kege bakal atuh SMA ge ku Allah digerakkeun hade mah nasibna bener teu tuh Pak Asep ompong ge anakna teu kuliah kabeh tapi naon SMA kabeh
Kaparabrik garawe geuningan kabeh. Maraban ka indungna da bapana teu usah eta teh. Heuh pengangguran. Setiap hari tah ku budakna dibere teh masing-masing ku tiluan didukung tuh. Teu kuliah, teu da teu gableg. Nu kuliah loba tapi teu kerja, bener teu? Urang geus sakemampuan urang bisi terjadi maraban anak engkena ku barang haram. Sabab tidinya tina hawa nafsu era ku jelema. Aslu kulli maksiatin ar-ridho anin nafsi. Aya saeutik-eutikeun asuh. Kitu. Barang begitu datang ka imah caritana pamajikan da hawa nafsu teh anu dikekeubeuk boga pamajikan oge bener. Kalau majikan teh teu dangdan bener teh. Bawa ka dangdan teu diberes wajang dangdana. Heeh. Kancing genyeng soal sabelah merenya. Kutangna. Oh nini. Kumaniti dinya. Ampun teh. Hayang teuing atuh majikan teh dangdan aing mah geus kabisa ku di luar heuh. Ceuk salakina eta teh kitu teh. Da lainnya tadi ge hawa nafsu. Pas dangdan lain buat berterima kasih diomongkeun deui. Aduh aing majikan teh leuheung lamun geulis mah eta bewirna beureum teuing toh. Sabab salah teu? Naon sababna? Nafsu tadi lainnya kalau jadi pemajikanna lain demi membangun rumah tangga sakinah kadituna menuju ka Allah tidak. Heuh. Salakina kudu goblok-gobloknya heuh. Ajeun dangdan disalahkeun heuh. Dangdan disalahkeun naon sababna? Tadi na hawa nafsu nu diudagna hanya rek meluncurkan beri syahwat mungkul. Terido teu mencari ridona Gusti Allah. Di mana sumberna? Aslu kulli maksiatin asalna sabar-sabar maksiat ar-ridho anin nafsi. Ridho ngagugulung hawa nafsu. Eta. Betah hese boga bagi salaki kitu mah. Dangdan lain heuh. Henteu dangdan lah. Da tujuanna rumah tangga lain mencari ridona Allah. Oh tuh manting. Kitu urang teh kawas kitu tah. Teu bener teu. Yang nyarekan ieu kan majikan teh salah saeutik carekan. Salah saeutik padahal rupaning perkara anu terjadi hareupeun urang eta teh guru urang ka Allah pas kitu. Jadi lamun pamajikan tidak ada kedisiplinan baik kehidupan urang teh eta teh tanda teu disiplin ka Allah. Boga panyakit kurap, apal kurap teu? Oh. Kudis apal? Kurap apal? Apal? Hapur. Kudis terus kurap, terus ada itu teh. Kurang bersih apa nya? Kurang bara kaituna kuri meunanya ku kuri kan kudis kurap pertama tina kurap eta teh non kurap teh kurang rapih urangna ka Gusti Allah. Teu kurap kurang rapih ibadah ka Gusti Allah. Maka depresinya pamajikan urang kurang rapih. Guru eta teh deuleu. Bener teu? Kurang rapih urang ibadah ka Gusti Allah.
sanggeus kurang rapih naon timbul kudis? Hah? Tidak ada kedisiplinan ibadah ka Allah. Hare-hare we kos haji deden lamun hareupeun batur indah ibadahna, lamun sorangan jurit-jurit teu disiplin ngaranna kudis ngaranna. Teu disiplin karana. Lamun geus kudis timbul naon cing kaituna? Kurang iman kena. Kurang iman. Tina kurang disiplin, kurang rapi, akhirnya kurang iman. Tah lamun ditaati mah kitu pamajikan lamun kurang rapih teh. Urang kurang rapih ka Gusti. Gantawang teh pamajikan nyarekan bener tuh. Lamun dipikir ku pikir jernih, urang teh ka Gusti Allah teh nyarekan bae. Henteu. Hawa nafsu nu dibawaana tuh teh. Timbul maksiat. Padahal mah rupaning perkara anu terjadi hareupeun urang kabeh guru urang eta. Guru urang. Urang mun keur mobil heuh tuh. Aya nyalahi aturan, urang sok ngadatar kira-kira. Kumaha ngomongna urang teh? Goblok geus ya heuh. Urang keur motor yo heuh, aya nyelip heuh. Goblok setan geus ya. Aduh, teu eling urang mah. Aya teh urang teh ka Allah teh nyulayai atuh. Punama nuhun Gusti abdi diberi ingetan ku Gusti. Abdi teh nyulayani aturan ka Gusti teh. Heuh, dibere we sinyal hareupeun urang teh. Jadi apapun nu aya hareupeun urang kabeh guru urang. Guru urang ka Allah kawas kitu. Guru ka Allah kawas ki. Lamun dicarekan ku batur, urang teh nyarekan wae ka Gusti Allah teh. Osok teh nyarekan ka Gusti Allah. Ayo. Tidak hanya nyarekanna. Taranya aya teh ngarasula naon? Ngacaprak naon eta? Uring-uringan eta nyarekan Gusti Allah kitu. Kapan urang teh kitu? Cek bauti apapun perkara anu terjadi hareupeun urang eta guru urang ka Allah kawas kitu. Sebab urang pan ieu teh menuju ka Gusti Allah lin tadi teh. Kabeh oge cara ieu teh. Cara hikam teh cara rek menuju ka Gusti. Pasti ku Allah tata dibere hareupeun urang. Lamun salaki pemajikan salaki tong sok diadat pemajikan goreng teh. Ribut heula urang ka Gusti. Heuh. Mun pemajikan beuki ngomong hampura Gusti. Abdi teh beuki ngomong wae ka Gusti teh. Geus pernah kitu can? Halo. Aya kumaha meureun? Heeh. Rek apanya? Aduh. Ulah KGR di pemajikan aing mah geunah ku Allah dikieukeun teh. Sarua pamajikan we kitu rek Gusti Allah mah banyak rintangan. Heuh. Datang teh salaki surah seuri kos heueuh tong usaha ge lain kadenge hawar-hawar bagir. Tong damel. Urang teh cuan ceon we ka Gusti Allah teh. Kadang kaena hate teh cing urang kieu ayeuna ieu. Urang mikir lamun salaki urang dina bayanganna ieu. Aya awe sejen cemburu teu urang? Amek teu? Alhamdulillah. Berarti normal nya. Hah? Lamun ieu mah salaki urang teh. Tuh, ekna HP anu kanyahoan teh. Si horeng mana horeng na bayanganna teh aya awe sejen. Amek teu urang? Cemburu teu urang? Nyimot goblok teu ka salaki. Tukangeun ari urang unggal poe dina kolobu urang lain Gusti Allah hungkul nu aya. Bener teu? Mabegdah dina kolobu urang teh lain Gusti Allah hungkulin. Kadang-kadang Gusti Allah mah eueuh. Begitu pula Allah cemburu eta teh. Cemburu Allah teh ka urang teh. Kunaon Asia?
Dina kolbu teh nganu lain we, bener teh. Tuh. Gusti Allah di kamanakeun? Ibu kan cemburu meureun hadirin. Salaki dina kolbuna aya teh awewe sejen. Lain diri urang wungkul, amak lain. Itu teh guru urang. Urang ge lamunna kolbu teh Allah mah eueuh. Bener teh. Kadang-kadang ayahna eueuh. Nu lobana mah pikiran lain we. Berarti Allah kira-kira cemburu mah ka urang. Hah? Nyebutna goblok teh ka urang. Ya heueuh sarua kapan engkas lagi kitu lin. Salaki aing mah goblok. Nu inget teh lain aing. Heuh. Awe sejen we tuh. Bener teh. Maka diasupkeun heuh. Karena memori teh. Awe sejen teh kira-kira urang teh kurang kumaha. Urang teh ka Allah teh kawas kitu. Dina hate teh loba nu sejen daripada Gusti Allah. Entong-entong keukeur salat teh urang mah nya. Sok inget ka Gusti Allah tara salat. Hah? Waduh tara loba bareng teh. Loba nama eueuh nya. Gusti Allah teh teu. Pajar sering hareup ka Gusti. Tapi Gusti Allah mirip-mirip salaki urang pajar yang hareup ka ibu. Tapi hate mah eueuh eta ibuna. Amek teh kira-kira. Goblok teh salaki urang. Urang teh goblok ka Gusti Allah kitu mah. Alah beunang euy. Urang. Nya tuh. Nah khusus kumaha? Batuan teh goblok. Henteu. Kan kasar lagi gitu meureun. Goblok sama kong hadap ka aing henteu. Tapi nu inget awe se. Sok bikinnya kira-kira ke urang tah. Kalau urang teh cenah ngadap ka Gusti Allah. Bener teu? Tapi nu inget hal lain. Goblok henteu urang. Geus kitu. Allah. Ieu mah tapakur lah nah, tapa? Saha eta teh urang sareng. Allahu Akbar. Wagop di mana sumberna poho? Nah, di mana sumberna poho wagop latin tah. Bener teh? Lil qalbi an hadratir rabbi sami eta teh arido anin nafsi. Tunduk urang kana hawa nafsu. Sehingga poho di mana bijilna poho ka Allah sumber nepi karya teh di mana atuh? Heuh, sumberna ridho kana hawa nafsu. Hawa nafsu teh nu kumaha geus hawa nafsu goreng geus kudu dihitung-hitung nya. Ngaran nafsu teh naon? Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu marentah ngajak kana goreng we. Hari kitu mah geus teu kudu dibahas. Ulah lamun keur nongkrong di jalan, aya awe menor demplon. Heuh. Nu urang tadi teh anu di iman nyengset. Ieu gikutangan oge. Eta mah hawa nafsu geus dibahas eta mah. Pasti urang kadinya nya. Tapi ieu hawa nafsu nu keur ibadah nu dieu. Heuh, nu keur ibadah. Masalah barato ieu ieu teh naon teh tempat teh teu ngeureun kieu nya. Heuh, sareuk-seuk we. Heuh, ngajak udunan nu mere bener teh. Cek Pak Haji Burhan teh geus ku aing lah ku sorangan teh bang nu kieu mah jiga hade eta teh. Padahal hawa nafsu nu kitu. Geus kudu ngomong atuh. Geus seder ngan teh Ibu Burhan misalkan. Haji Burhan teh kitu ho. Tuh. Geus ku aing ti bang nu kieu mah lah tuh. Mata mah Umi jadi tekana ngayakna acara mauludan ngajak udunan nu mere bener teh. Bat nemen teuing ku aing nanti bangsa kieu mah. Cek Umi teh eta timbul tina hawa nafsu. Maksiat eta maksiat, jauh ti Gusti jauh. Ridho diri tina hawa nafsu di dinya. Loba nu kitu. Aya pan ajengan deden bisa marhaba bener teh. Solana halus teh. Aya limaan mah. Iran teh Haji Bahrul teu berak macana teh tah. Heuh.
kesel tamanehna teh nepi ka bagian mah disikat kumaha tah salah eta teh hawa nafsu nu kitu teh keun kau dibalut pisan ka atuh aja den muluk aing da tibang bisi nu kieu kitu beusus mah bacus yang kieu aja ge tibang maca debat bacus keun ku aing tah sama kitu mah jadi ngeulang naon eta teh ridho ngaranna kana hawa nafsu timbul naon jauh ti pangeran wagoplatin lil qalbi an hadrati arido anin nafsi hese cukun kita tadi mah tapakur gitu jadi berbagai elemen berbagai naon instansi kabeh aya nu kieu mah mutak kudu ngimeud hate teh ka maca debat terus bukan kali ganyarnya pada batu bakak bakuk macana geus ku aing nah kejadian teh tibang maca nu kieu teh beus acan der bagian batu ke manehna awas hawa nafsu sekali sawah teu rek hade rek goreng keun da awak dari mana malin tuh aduh hesenya hawa nafsu teh kawas kitu ulah mau dipikir bolak-balik naon atuh Allahu akbar eta hawa nafsu jadi matak naon goflah lil qalbi an hadati robbi poho ka Allah eta teh lain hade kitu teh asalna goplah lil qalbi hadati robbi teh sami eta ge arido anin nafsu sumberna maksiat naon ridho hawa nafsu keneh tuh eta mah lolobana tina hayang kaeuleuh ku batur teh era ku jelema tuh leheug era ku batur iman nu sebut teh era ku pamajikan ieu ku saimah heuh naon erana cuk urang mah nya nepi kabelaan urang usaha haram heuh era ku saha Allah nugaskeun urang ka pamajikan teh nita usaha amal iya lupa la ya jujuduhu an maksabin li iyalihi pata simu jalma anu rumah tangga geus boga anak pamajikan teu meunang tajrid naon tajrid teh cicing we di masjid itikaf boga anak pamaji tah kira-kira hade teu itikaf hade siksa itikaf we di masjid nah hayang disebut jelema daek iti nu kitu teh maksiat teu ti mana timbulna ngikuti hawa nafsu hawa nafsu eta teh jiga nu alus itikaf di jero mas padahal mengikuti hawa nafsu teu ngikuti aturan Allah maka terjadilah aslu kulima maksiat kan itu di masjid oge eta mah da sabab cicing di masjidna timbul tina hawa lain timbul hayang ridho Gus beres karti tuh yang pikir mah jika alus ditelin itikaf di masjid ganjana sekian jalma nu can itikaf 3 poe 3 peuting teu balik-balik lain ali surga waluh ai anak apa ai pamajikan dagang hayam di pasar salaki iti pamajikan dagang hayam di pasar kita hade teu ngidar dagang hayam emana itikaf di masjid hade teu kira-kira ta eta teh maksiat teu kira-kira di mana sumberna ngikuti tunduk kana hawa nafsu teh naon hayang ka euleuh iktikaf di masjid eta teh yang disebut jelema hade ibah cicing antar masjid jeung mas tajrid caritana salah
tah ngikuti hawa nafsu timbullah aslu kulima aslu goflatin poho ka Gusti. Ingat urang mah di masjid piraku aing di masjid itikaf teu ingat ka Gusti Allah. Lain ingat kitu mah justru ngapa bagi ka Gusti Allah. Sia teh ku au titah ge usaha kan joge di masjid. Ulah kali urangnya ulah kabita ku itikaf samata anak pamajikan dagang di pasar atrapi keliling ka itu ka dieu salakina ti dituna eta ibadahna tepan hawa nafsu dayus ngantep keluarga maksiat pan keluarga teh ka itu ka dieu berarti papanggih jeung nu sejen bertemu dengan yang lain mahram anti haramun alal jannah. Wanita diomongkeun. Tahu tuh wani mah geus di dieu ayeuna. Eta wani mah geus jeung urang we bener teh. Urang ulah kitu. Heuh. Ulah sampikeun pamajikan terlantar dagang di pasar sareng hayam, ari urangna itikaf di masjid. Urang dagang hayamna pamajikan ngejog di imah bener teh. Allah sering ngadoakeun teh. Duh, bebarengan atrapi teh. Tuh Allahu Akbar kade nya urang kabita kikituan teh. Hurujan bari teu boga bekal. Anak pamajikan terlantar kapan? Nya bakal mah teu anak pamajikan cicing di imah. Teu ka mana-mana atrapi ngilu ka itu barengan. Aduh. Atanapi teu diparaban batinna. Sok. Sehingga eta awe teh kelaparan. Iya nguneur. Da teu balik-balik salakina di masjid. Emang eta kewajiban doraka. Heuh. Loba nu kitu loba. Jeung ustad disalingkuhna teh goblokna teh. Denger. Kamana sia itikaf, hayang itikaf jeung adi wae deui. Alah. Ampun teuing. 2 bulan teh Pak, malingnya saminggu bener. Aduh, saminggu kumaha 40 hari. Can 40 hari mah can bisa can jadi jelema cek marahana mah. Lamun can kuat itikaf apa ka jelema? Can jadi jelema. Can bisa 3 poe 3 peuting teu balik can jadi jelema moal ka surga cek manehna. Ari kitu mah kos Pak Agus beunghar teh naon eta mah. Jang di imah aya teh. Jang bakal aya jang manehna teh punta pen tak kitu teh keliling ka ngalamur heuh. Sugan jeung sugan we dibere ku masyarakat juri dua eta. Koma bener teh. Tah ti mana eta teh? Poho ka Gusti Allah. Di mana ar-ridho anin nafsi. Dina sebahagian ibadah tepan hawa nafsunya eta moro cul pardu moro sunat. Cul pardu moro cek bahasa baheula mah naon teh? Oh kan bae kajeun lah. Teu atanapi naon moro piit ngalepaskeun julang cek bahasa baheula. Hawa nafsu wae kapan ududagna teu asu kulima jadi menyeluruh. Geus jadi nafsu mah leuwih berbobot daripada setan. 70 tingkat 70 kalian setan. Nafsu nu di urang ngajak kena kagolengan 70 tikel setan. Tah engke didukung ku setan. Jadi kuat. Henteu lemesna. Dina jalur ibadah, ieu lemesna mah. Henteu. Teh jalur maksiat geus ka hati langsung. Ieu teh jalur ibadah nu liurna mah. Hawa nafsu teh ngajakna goreng ka urang teh hawa nafsu teh tina jalur
Dari ibadah, kamu lamun hiji kiai boga santri geulis, aduh. Sumangat lamun keur hadir eta santri. Ngalaman aing bener. Beja gitu dah. Kitu lieur. Uluk teu lieur kitu. Lamun ibu TK lieur naon cing ngurus budak leutik bener teu? Ibu TK mah ngurus budak leutik lieur. Can numbu hitut teu. Aduh, can numbu kompol, lenger masalah. Tapi ngurusin pahlawan leuwih lieur. Aduh. Iya. Ngalaman bisa kesot mah bisa nyebutkeun. Ya kamar pribadi lamun aya hadir semangat. Ngawuruk teh. Eueuh mah leha-leha we da eueuh eta. Masih eta eueuh we. Heuh eueuh we. Aduh euy, teu beut semangat ngajinana oge. Aya we eta masyaallah semangatna. Bray, ti mana? Eta teh hawa nafsu gitu. Setan mah heuh. Bahkan teu saeutik. Di tahajud ge diistimewakeun engke di telepon euy kita tahajud. Padahal hayang neuleuh eta teh. Hayang neuleuh kacaina. Saya teh bener aing mah serang we lah. Aduh, masyaallah hawa nafsu eta. Oh, paling pengalaman deui eta. Pagawean. Mudah-mudahan cing dihampura ku Gusti. Namanya Rabbal Alamin. Begitu pula Haji Burhan. Koe tadawain lagi urang mah eta. Beunang deui. Haji Burhan. Ngayakeun babaturan anak bener teu supaya ngaraji lin di WA-an terus di panggilan bener teu pake daratang bungah tah eueuh weh ngadat hatena sakitu ku aing bener teu tah eta hayu teh keur kitu teh ibadah netepan hawana lain didogusin udag-udag eta teh tuh lihat itu setan mah 70 tidak setan mah tah hawa nafsu mah berbobotna leuwih 70 setan begitu hawa nafsu meluncur setan ikut mendukung heuh mun kitu pek teh eueuh babaturanna teh heuh kesel teh bener teh kapalok teh goblok cek teh heuh tah tadi ketika kitu teh teh hawa nafsu kajak mengajak we eupan we aman Allah boga hidayah mah bener teh geus untung sok kesel ke eueuh eta tabagan Haji Burhan masing-masing level atuh urang mah kitu tadi teh Pak Haji eta ketika nu diincar eueuh aduh aduh berarti tadi keur aya teh ibadah tetepan hawa nafsu naon timbulna goplah poho ibadah teh ka Allah jiga ibadah pada malain eta teh halo komo lamun teu ngaji nya cacak lamun ngaji teh geus ngurus hate teh solusi Pak solusi oke we solusi mah sukan dah teh waktuna teh eueuh aduh tapakur mah kitu tapakur saatin khairun min sitina alfa tapakur sajam sejenak sajam teh lain sajam saja lebih bagus daripada 60 tahun ku hese-hesena ieu setan lagi abring-abringan ulah dibawa kadinya sia ulah ulah dibawa kadinya jadi ieu teh era kusorangan kalakuan uing wungkul istilahna itu nya bingung teh aya henteu dibaca kumaha dinya aya dibaca ngeungeul sorangan Haji Burhan teh mah betkeun sorangan eta mah kalakuan sendiri sebenarnya mah teh mana asa heuh nek kumaha coba pecakan teu aing teu butuh duit teu teu kuas heueuh teu efek teh teu dibere ngurutuk tuh bener teu cadu tah teu ngurutukna ge kuring teu heuh kitu mata kuring wungkul rek ngurutuk naon da mah teu kieu na ge nya
Allah mudah-mudahannya cing dihampura Gusti Allah amin. Sadayana nu teu ikhlas cing diikhlaskeun. Da kumaha atuh lamun kudu ikhlas wae mah lieur moal aya ieu majelis taklim moal. Lamun kudu ikhlas wae moal aya majelis taklim. Sok. Haji Burhan moal aing teu ikhlas moal teu jadi, bener teu? Heuh teu? Hah? Nu beunghar teh teu ikhlas kabeh jadi teu jadi kabeh, bener teu? Haji Dayat terjadi tangorbankeun nesen teu ikhlas terjadi sieun ria aya mah majelis taklim dan nu beunghana sieun ria kabeh bener teu hah sok bayangkeun coba dah kabeh ka hari itu atuh teu kumaha atuh solusi kajeun dan beres solusi mah kajeun tah iya solusina sabab kabeh kitu moal aya majelis taklim lamun nu beunghar ria mah. Moal aya sok. Moal aya bangunan majelis taklim aya bangun kobong lamun nu beunghar teu ria. Cadu tina ikhlas mah hese. Heuh. Moal terjadi pengajian lamun nu ikhlas teh. Ria wae kabeh oge. Nah, kumaha solusi? Solusi dina kitab Tambil Gopin sok we laksanakeun. Heuh. Ngan pada ngadoa ka Gusti memehna teh Gusti abdi ieu bade infak Gusti abdi cing ikhlas nu ikhlas saha Gusti nu boga ria saha bener teh kembali kena tauhid nu boga ria Gusti nu boga ikhlas Gusti lamun teu ria moal aya ieu bangunan ayeuna ria pamena Gusti abdi hampura abdi cing sabisa-bisa hayang ikhlas. Gusti ikhlas naluri jelema teu bisa ikhlas teh. Dan we caritna Pak Haji Burhan teh ngabah. Hayang naos ikhlas apa yang kaeuleus setik mah. Aya kesel ka batu setik mah ya. Tuh bener euy dicek teh sugan teu ngomong mending bak-bakan. Supaya solusi. Tobat teh ka Gusti Gusti abdi hampura ieu ngabangun teh ria Gusti mun Gusti ngahampura ka dosa abdi dah halus kapan hawa nafsu mah kitu halus nah geus kitu beres tah terjadilah bangunan pojo teh Papa Haji Bapak Edi ibadah di dieu teh asa ngeunaheun euy cing Bapak Edi teh itu musasa ngeunaheun we. Mudah-mudahan we ieu ngabangunna cing hampura dosa. Saha tanu ihlasna? Bapak Edi nu ihlasna. Ngadoakeun saha ka Haji Bur? Tah tidinya Haji Burhan teh kabagianna teh. Ti jalma anu ngadoakeun. Da maena mah ikhlas ngadoakeunna. Ya Allah, muga-muga Bapak Haji Burhan cing hampura do ngeuneuh-ngeunaheun ieu tah. Aya tah ganjaranna ti saha? Ti Pak Edi nu apa Edi nyarbet ka dinya kitu cenah sok we istighfar ka Gusti tong sekria rek moal der pokona malah henteu dengan memehna menta ka Gusti abdi teh mudah-mudahan ku Gusti dipasihan ka pasihan ka kudu ngaluar kitu mah dan naruri jelema atuh susah ikhlas teh henteu nah terjadilah ria kegeul ka batur ongkos saeutik aya heunteu tuh kajadian teh nah jeung ku aing kieu teh tah aya kegeul saeutik teu naon heunteu nah tangke doa ti Pak Edi nu nyebret doa ti urang sada tuh ngadoakeun ka Pak Haji mudah-mudahan tuh itu tah eta cara solusina keukeuh urang ibadah mah kudu terus eureun wah kieu takut ria ulah tarkul amar riaan awalan ninggalkeun amal karena takut ria sudah bersemayam ria di dada dulu geus aya ria amal ge encan ria nama geus tarkul amal riaun awalun cenah ninggalkeun amal karena takut sudah tersemayam ria di dada sebelum kerja. Rugi teh. Nya kerjaan teh jadian aya dosa we terus.
mending amat. Terus ngenta ka Gusti hayang diikhlas. Ikhlaskeun tah ieu. Numitina teh tina hawa nafsu. Aslu kulli maksiatin ar-ridho ain nafsi. Aslu kulli ghaflatin ar-ridho ain nafsi. Asal saban-saban maksiat tunduk kana hawa nafsu. Asal pohok ka Gusti Allah sehingga termasuk wilayah hadratullah di mana sami eta ge ar-ridho anina nafsi eta. Jadi ridho tunduk kana hawa nafsu. Asal syahwat masamia ar-ridho anina nafsi kabeh tunduk tina hawa nafsu. Mudah-mudahannya teu biasa ngamalkeunna mingabal. Sadayana doakeun kuring ge ye. Da kuring mah realita nyaritakeun teh kelakuan kitu. Eta hayang micen eta ibu euy. Hayang micen ngaji semangat anu geulis. Hese. Eta teh. Ayo anu geulisna kurang semangat. Hese eta teh. Ampun teh. Alhamdulillah pamajikanna sholatot we teh. Loh. Hese pokona mah. Lieur. Oh, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina maulana Muhammad. Wa salim tabarakallahu ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma as'aluka taubah wal inaba wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la talana dan ban ila ghafaratah wal hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wal hajatan hiya khairu ila qadaita ya sarta ya arhamar rahimin. Rabbana amfa'na bima Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina wa salna bita'alumin tawasalna bita'limin antara jukonal wasi'am wa antajukol abdi tawasul kupangaosan abdi tawasul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kaam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa